urang dek suluk ka Allah make jalan khusus syariat eueuh. Lain eueuh kuna akur poe naon bae ge, akur waktu jam sabaraha bae ge. Eueuh aya klasifikasi. Berarti kan urang teh lamun aya klasifikasi ka bawa ku eta ka isigol ku eta moal jadi-jadi. Ulah luak li ieu kapan dina thariqah mah hiji bae Allah. Ulah ngaluak li ieu ka langit, ka bumi, ka dunia, ka makhluk, ka nafsu, ka setan ulah. Sebab etalah anu ngaganggu ka urang. Hiji bae geus. Allah. Ulah luak li dina thariqah mah hiji bae. Mantep carang nu bisa sebab naon? Teu ngadeukeutan guru, teu ngahadam ka guru mah bisa. Thariqah mah lain wirid. Sanajan di wirid datang kampung ka budak nya teh moal bisa. Tetep bae kudu aya instruksi-instruksi ti guru. Sebab naon? Nafsu. Urang teh lain wirid. Kadang-kadang orang wiridan teh ku nafsu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah nafsu urang padahal. Urang lamun jeung guru mah kadang-kadang urang kan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cak guru ulah zikir, mendingan ngarokok. Urang kan berpikir masa sih zikir ka ngarokok. Ulah ngarokok bae sia ngarokok. Ngarokok. Nyana kan bingung aing mah zikir ulah horenganan zikirna ku nafsu. Mendingan ngarokok. Puguh-puguh ngeleput. Eta hese na tarikat bahkan kos kitu hese na thariqah mah siga bagus padahal teu. Siga bagus pan urang make udang-udang, make jubah saat. Nyalateun sholli. Allahu akbar. Pareng hayang selawat. Deuk naon coba eta nanaonan teh kos kitu eta. Emang teu kabaca kitu ku aing udang-udang sia. Ulah sok nyeureuk ka dia atuh biasa bae. Syariat kos kitu bae. Ngan teu kudu kumahakeun emang datang ka syariat bae. Ngan salilana kos kitu bae. Siga nyaan ka Allah horenganan dunia keneh bae. Di thariqah teu ngadeukeutan guru moal bisa kajian kumaha sebab eueuh Noel. Eueuh Noel siga nya bae urang teh. Siga nya la ilaha illallah na tengah peuting la ilaha illallah la ilaha illallah doana doa eta keneh sok la ilaha illallah horenganan di jero nama ira yang jadi wali. Atuh kunaon hayang jadi wali teu pada goblok. Hese. Tuh, mantap dibimbing ku guru ulah hayang nanaon hiji bae ridho Allah. Tuh kan ke kabelah dituna mah kabelah dituna cara eta teh ya cara marufil qurqi kadatangan muridna. Hayang suluk. Ulah lah henteu kudu mah suluk bae. Boga santri, boga tinggalkeun santri. Si sakieu tinggalkeun. Make jihkeun emang geus mendingan magahan santri bae. Henteu kudu mah suluk tinggalkeun santri. Mantak dititah ditinggalkeun berarti kan nyana ngalep untung di santri. Mun cacak-cacak nyana magahan santri teu ngalep untung di santri atuh moal dititah ditinggalkeun. Nu mantak dititah ditinggalkeun nyana teh ya ngaharepkeun pamere di santrina. Atuh rek naonan mah nya magahan ngaji kos kitu ojol jeung pamere santri. Atuh engke. Ganjaran mah ti Allah ulah ojolan ti santri. Ieu mah santri geus kebal sia teu balik-baliknya geus 3 bulan balik atuh sia. Emang kunaon atuh teu sasalaman jeung aing. Teu budak balik atuh bebeja ka kolot bebeja ka kolot balik. Bila perlu unggal minggu sia balik. Eta kiai teu bener. Teu bener eta kiai. Cek thariqah syariat mah bangga bae. Make administrasi heg bae. Eta mah syariat mah kos kitu. Tapi cek thariqah mah teu bisa bersihan. Eren. Tinggalkeun santri. Mangga. Baju jubah. Ganti. Make baju anu cumplang-campling. Mangga. Kongkoyangan ieu tak ka dieu tak kongkoyangan tak ka dieu tak kongkoyangan tak ka dieu ku batok. Mangga. Cekel ya ieu teh. Ayo ka pasar sia. Ieu coret-coret. Mangga. Nurut jasa kan kumaha cek guru we menta-menta baengana tah nurut ka guru stor sia ka dieu kitu wali mah kos kitu teh heran stor hayu ka dieu stor menang sabaraha sia menang sakieu tah bikeun kabeh ka guru menta-menta deui menta-menta deui stor deui itu maksudnya moal ge jadi mursyid atuh lamun masih kana resep kana dunia okosna resep kana dunia dan Aisyah ya menta-menta maksudna emang menta-menta apa lain henteu abdi mah eta anu numere mah sabodo kumaha Gusti Allah men matak dibikeun kabeh ka mama kakarak lulus lamun kitu mah Aisyah eta menta-menta emang maksud atuh lamun teu kitu mah tuh kumaha dahar balik sia balik mendingan dagang sia kos kitu mah
ye tak eta hese ngelempengkeun teh. Nah ulah luak liuk hiji Allah urang mapan ieu masyaallah jadi kiai teh aya kandidat caleg mulai asana ieu asal aya nu sugih asana ieu aduh hasan tuh jelema di syariat mah kos kitu bae merek ngalemna teu kira-kira teu merek ngomongkeun teu kira-kira sugih ku sugih eta si jelema ini pelit luar biasa malah beresna lebantak silaturahmi ka ahli syariat cangkeul hate jeung panas coba ke ahli thariqah komo ka ahli hakikat paling nasihat-nasihatnya rekanan urusan-urusan batin bemnon dibere teu dibere nya nama biasa bae bahkan di palingan aya nu sok malingan aja masalah atuh sering leungit kue atuh di kanaon kue buah segala leungit masyaallah geus nyaho ieu pamalingan ge eta ieu tuh ya teh beda jeung tadi nah gan ulah sambarangan kudu aya nu ngabimbi guru mursyid ngelempeng ka Allah teh kumaha. Nah iya ulah aya unsur hayang bisa salamanan bae berarti kan boga rasa aing mulia enggeus poho urang lamun diondang bae mama mah gelas nu gede segede ember mun aya mah aya hayang dihormat ulah aya mentak beda ahli thariqah mah jeung nu leutik jeung nu gede jeung nini jeung budak biasa bae nyatu teuh pandangan-pandangan nanang jeung pejabat jeung rakyat biasa bae tuh beda lamun ahli syariat mah boh aya bupati bae wow nempel di pikiran mah ya Allah ya Rabb urang lamun di syariat teh capek hirup tapi lamun di tarekat tinggalkeun makhluk dunia fana rusak hiji bae menuju baqo kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram pokoknya keyakinan ka Gusti Allah dak bakal berbeda kabeh segala rupa bakal berbeda sebab nu di deuleu Allah sementara Allah nu nyekelan kendali